Ye, model zaman kadaharan nu kararita ayeuna mah jalma teh geus teu marile. Lobana teh kana roti. Ade atuh di dinya mah resep kana kadaharan zaman baheula model kitu model sagu. Da moal aya nu nyarekan bebas sawe nu ngala eta mah. Bejakeun lamun misalkan aya nu ngomong bejakeun ku kuring. Sok, tuh ka ditu di alana. Cik. Aing teh balieur tiwa. Aing keur bageus lieur mah bawa botol kieu cedek copot. Alah, aing mending kena nginum ge daripada ngabandungannya eta. Pusingkeun. Buka pucat karena darah berkurang. Bila keringkena angin malam, segala penyakit akan datang. Carilah itu, jangan begadang. Kalau begadang, setiap malam, selamat waya kiwari. My friend. Ya. Ketemu lagi dengan saya nih, sudah lama saya tidak naik lagi. Sekarang saya muncul. Nah, ini tempatnya sejuk sekali, angin yang ada lingking. Ada lingking sepoi-sepoi. Dedaunan aroyag kecebak angin, kita minum dah. Haus. Eyak. Pokoknya masa kali minum, tetap minum. Ya. Mawe hidup masih payah senang dalam punya, ya. Naon deui atuh urang rek ngagugulung naon deui. Kuring mah. Pokoknya mah Jawa lega. Kebun lega. Pokoknya masalah serbala lega. Pokoknya itu kekurangan. Dah. Naon deui atuh lagi mah. Gitu. Nama minum haus dah minum. Dilobakeun manginum. Kau jawab dilobakeun minum anjing. Coba buju madodo panas adodo anjing. Aya dodo bagus dodo manginum. Mana batur euy, batur euy. Biasa sok aya batur ka dieu tungguan ku aing kieu pokona bener. Pasti jalanna ka daerah ieu moal jauh deui. Da ieu eueuh jalan ka ditu awangan walungan ge. Si jalan ka dieu. Kitu we. Bae ku aing tungguan di dieu. Biasanya masuk loba nu ngalewat kurang gitu ngalewat ka dieu. Orang mana sok ngalewat ka dieu. Pokoknya mah ieu tempat nongkrongan aing. Ya. Ayo pusing. Sudah mabuk minuman. Ditambah mabuk tujuh. Masih saja kakak ikut kakak kebah. Aku ikut kaki. Aing nyanyi wae jadi dan warna aing ke rumah coba ya. Mengapa hatiku berdebar-debar seakan-akan dirimu melupakan diriku, oh kekasih. Alah, kuatnya hidup jalan punya mata ya.
eh penting ulah sok ngarugikeun batur ulah sok ngomongkeun batur daweuh pokona weu mangpaatna ngomongkeun batur jeung aya mangpaatna ge ngalah papipaseaeun keun wae batur-batur urang-urang ulah ganggu cahirupna itu hirup di alam punya naon deui ya naon ngomongkeun ngene ai cara ngomongkeun batur ngomongkan mah diri sorangan ka hareupna supaya hirup leuwih hade kumaha nya we hubungan batur dia tugan we ngalewat aja sangke hayang diuk oko ya tarik teuing gaya mangarek ngalewat ka dia make kapea geuna mah angin sepoi-sepoi datang kersen ya tanya apa di hareupeun ieu mah aya pokona mah cenah cek peda lamun jalma melaksanakan kersen tetep bari rezekina cenah mitos mah rame wae cenah lamun melaksanakan kersen teh cenah tapi aya nu ngabejakeun deui aya beja deui cenah lamun aya tangka kersen berarti aya kunci cenah deui pokona mararitos we kitu we padahal mah tempat riuh ya teh siap tangka kersen mah woi ka mana ngomong sorangan bulan ka mana maneh ngomong sorangan sebutkeun tangka kersen segala kita jaman ngomong teu nya aduh tunjuk-tunjuk wae maksudnya ka mana maksudnya rek ka mana pan dewek teh nanya ya teh rek ka mana maneh teh apa tangka kersen segala nya rak kersen di mana didinya teh nanya atuh loba model tangka taleus tangka ganyong tah eta mah di kebun belah ditu loba malah mah tara aya nu ngara aya nama model tangka taleus ganyong terus naon lagi teh ngaranna teh bubuahan nu baheula teh naon sagu tah aya gitu wah pabalatak di kebun eta mah geus teu kaurus kebunna ge aing lain nanyakeun hakadeun ka mana di dinya pan dibejaan tangkal nah eta nu tadi disebutkeun sagu ayeuna mah geus jalma teh geus apaleun sagu teh teu apaleun ayeuna mah tah atak ayeuna mah sagu teh aya di tanggal ditu eta teh ngeunah adaharan zaman baheula sagu teh model bentukna model barudak ayeuna mah moal apaleun nu kitu teh itu sagu eta teh ku aya di ditu loba para dialalaan ayeuna mah nu kitu teh aing penting nganyakeun sagu ka mana didinya teh ka mana ye ka mana sagu ngeunahna di gudog atawa di seupan geus di seupan atawa di gudog pokona mah ngeunah pokona masih didinya kan pernah nyobaan sagu ala di belah ditu loba da moal anu nyarekan ieu di ala ge
anjing aing nanyakeun sagu ye naon ye teh botol ih lain tangkal anggur sagu tuh di ditu loba bisi hayang mah aing teh nanyakeun anggur goblok tadi dinya ka mana ngalewat ka dieu aya jalanan aing nanya anjing nanya aing kelieur nanya aing teh di dinya ka mana lah Jika kita baca, akan cek balik ditanya ke. Ya, model jam kadaharan nukarari saya nama jalma teh geus teu marile. Lobana teh kana roti. Ade atuh di dinya maresep kana kadaharan zaman baheula model kitu model sagu. Terus naon deui ganyong. Halus. Begituna sampai mana geslir dia pernah menepi kaina kita buat di daharan. Nah, beneran di dinya resep kan kitu tah. Tak dituduhkeun loba di belah ditu. Sok. Da moal aya nu nyarekan bebas sawe nu ngala eta mah. Bejakeun lamun misalkan aya nu ngomong bejakeun ku kuring. Sok. Tuh ka ditu di alana. Cik. Aing tabalieu tiwa. Aing keur bageus lieur mah bawa botol kieu cedek kopot. Alah, aing mending kena nginum kieu daripada ka Bandungannya mereka. Pusingkeun. Halus. Aing resep kana bubuahan, udah nu ka itu udah. Da ayeuna mah barudak ayeuna mah geus teu resepkeun. Heuh malah mah geus teu ararapaleun. Ana model sagu, ganyong, taleus. Hui aya deui hui kita teu apaleun barudak ayeuna mah eueuh nya ayeuna mah barudak ayeuna mah nyahonakeun kana hamburger roti tah nu karitu halus di dinya resep kana kadaharan zaman nuhun model kitu tah mah tah sok teangan we di ditu loba eta teh malah mah bisa diolah aku sabab zaman kiwari mah geus jarang sok diperkenalkeun alaan lamun bisa mah ditebarkeun di kebon di dinya teh diplak tebar gitu aing tabalieu ti bae terbaik lieur botol eueuh anu cayan kita mah panggil deui jeung jalma goblok ieu anjing aing tidak nanyakeun hak anun masalah sagu segala macam aing timbang rek nanya di dinya rek ka mana kitu wungkul aing teh aya aduh aing pusing bayar ayo kudu bersyukur hari hirup teh bener tah di dinya mah jiwa ngorak keneh tah kudu selalu bersyukur nikmati hirup teh gitu sok kadaharan manaon we penting mah halal anjing aing teu ngomong kita gitu amin gitu di goblok aing kana nambah lieur anjing diok nya dari hidup pada kudu kitu naon deui ari hidup di alam dunya nya tong nangyangan kadaharan anu hararam barina gitu moal manfaat di daharna ge nya mamatak maslahat jangan kadaharan mah jangan kadaharan nu halal model tadi di dinya cenah ge jangan naon sagu ganyong taleus kuit tah eta kadaharan halal cenah jero bumi asli tah teu make bahan pengawet pokok eta mah tiuk urang tiuk tadi dinya tadi tiuk paling dibantuannya diok tah di dia tah tuh jadi papaliut ya jadi lieur tah aing teh keur lieur anjing kita mah lieur ti wae tah kitu euy wah hebat tempatnya tuh diis juk teh barudak ayeuna mulin teh ka kota eueuh nya ulin ka kota padahal mah di kota teh panas siapa daulin mah di nu kieu tah hebat beli di nu kieu mah sejuk
suasana terus udara ge non dinu kieu mah lah bukan nama asli alami bukan nama tidak mengandung asap dinu kieu mah itu cangkel oge pancek aing di tah diuk cenah teh ngali kebun saha itu kebun aing dan kebun aing ada tangkal cau nya di ditu syukur atari melak cau mah di itu aing tangkal cau eta kebun aing abeh adi tu aya 10 hektar mah tangkal cau mah ye diberakna kuduna ge ku berak domba berak be nah kurulukeun diriungkeun jeung rarapena kana naon ngaranna teh dapuran cauna kadinya tah adik lain tangkal cau itu kebun aing rarapen lain runtah montong kurun teh bala kurarapen kararapen domba dukut urut atuh pacampur jeung taembena was cicing ieu aing wala tambah kato aing hirup teh keur mah keur aing yang hareupan ge hirup teh tambah yang hareupan di goblok ge anjing tambah lieur we aing kalah wala hari dirinya kebonan di mana tadi teh aing bawa deui kebon di mana kebon ulah mentah hampura ka dewek mentah hampura mah ka kolot beung ayak keneh teu kolot aing teh danyakeun kolot anjing kebon didinya mana di mana coba alah aing teh balieur alah coba kebon weh kebon didinya mana alah waduh aing teh para diwe kacau wah alah lieur aing keur mah keur lieur aing teh nanya ka didinya teh naik nyambung anjing kebon didinya kebon di belah mana boga kebon teh we syukur atuh ari geus mentah hampura ka kolot mah dak kitu ari jeung kolot mah itu ulah sampai lat teh mun bisa mah dikumbah suku jempol non kolot teh indung ya dikumbah nya terus dicium dampal sikuna mentah hampura ka kolot itu wah aing bicara labu anjing nanyakeun kupon kalah alupat kanukit wah pada aing lak hari hirup jadi jalma teh kudu sing balik ulah ngagugubekan nafsu ulah ngagugubekan kahayang sok jadi dinya teh jiwa muda keneh gitu sing balik hirup teh boga kebon sok digarap boga sawah digarap ulah jadi pangedulan hirup teh namun jadi jama geus pangedulan geus adi tenang ngedul we kalilan loba pream kena wah pan aing teh nanyakeun teh masalah kebon tah jiwa berceramah atuh kan musingkeun di dinya teh jadi sama saya teh wah kubaya kelanjutan anak kan jadi liar tak sekarang begini saja wah si Uwa ayeuna boga sawah sabaraha hektar rek dibantuan macul tapi kuring guruhan aku sabab kuring can boga pagawean beta pagawean aing minum geus aing kita macul heug aing dulu tan macul cenah naon itulah sok gawekeun
Hade hari itu boga pakarangan berarti sok di pelakan kanggung anjing lain di pelakan kanggung pakarangan aing mah alah mujingan jeung mujingan anjing di jati goblok-goblok dengekeun didinya boga sawah garapeun aya patuleun teu ku aing dibantuan tapi aing buruan halus atuh diperakan kangkung cabe mah alah tambah lieur deui anjing alah alah aing kudu kumaha dari sana jeung tambah goblok ieu alah gaduh putra teu ulah gaduh putra teu aya sabatang mah tah aya sabatang tapi eueuh deui jeung gejang ke di ditu di kebon di sawah saung di ditu bae mapacai aya sabatang deui anjing aing teh nanyakeun rokok mah aing teh loba boga budak teu anjing teh boga budak teh goblok kucingkeun dirinya teh lain sabungkus sabatang eueuh deui ieu ge pamere anjing lain nanyakeun rokok aing dirinya boga budak sabaraha hiji alah aing teh balieur ngobrol ge jamaya teh nyambung dirinya teh hirup teh dirodok kelina ieu ku aing ku botol erek di botol hirup mah kudu loba istighfar Dajal malam geus hirupna loba istighfar insyaallah jauh tina godaan setan nya atau kudu dilobakeun istighfar teh ka kitu tah setan teh jararauh sarieun kitu hirup mah jalma mah kudu soleh jeung solehah nya kitu dirinya geus boga pamajikan acan segala balik nanya janji canggeus atuh aing mah boga anak tua aing mah milu di kabeh pamajikan anak sakan teu loba teuing aing teu pusing maraban anak teu loba teuing bala matak di kabeh we pamajikan teh anak tua geus jalan deh alhamdulillah anak aing mah soleh ka jeung hirup aing kawal jeung gaji teu nurut ka bapana alhamdulillah anak aing soleh kabeh pokona bala ieu atuh buru kawin neangan jodoh ainu teh heula geus eueuh mah nya aji aing ke rumah tangga boga kene pamajikan aji aing lain duda kudu disyukuri sok awena model kumaha teangan ka ditu loba tah awe teh lain hiji ulah ngaduda wae hirup teh sok ek ngaler ek ngidul ngulon neangan awewe nu soleh an aya laguna ge anjing aing boga pamajikan kene alah mujingkeun dirinya teh aing boga anak tua pamajikan aya kene tah kitu aing kadenge teh goblok laguna teh mun teu salah mah lagu Roma Irama aku mandinya we lah aing pusing aing memikiran lagi lah ampun pikirannya mah ya aing pikiran botol dan aya eusian alah price jadi leungit bla 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 alah lagu istri solehah nya lah ieu aing eta mah sok dinyanyikeun anak ku Roma Irama lain ku Ebit ya Ade aing teu ngomong Ebit ya Ade teu ngomong Roma Irama kumaha nih salah Roma Irama lain Ebit ya Ade ieu laguna geus tinggal mah ieu dengekeun ku dinya heueuh dengekeun sok kacamplung we di dinya teh teu dengekeun laguna setiap keindahan wah ada anjing aing resep lagu begitu anjing resep tuluikeun lagu Roma Irama lain lagu Roma Irama
eta teh biasana mah sok dinyanyiikeun ku Roma Irama Isti Solehah sama cek neangan dipanyikeun teh neangan lain dipanyakikeun neangan dipamajikeun teh istri nu solehah gitu sok nyanyikeun deui geus kumaha dinya deh lah solehah kere kumaha dinya sok pokoknya baik bari price bari dirinya nyanyi sok kadinya lagu Ebit ya deh modena lain itu pop sama ye lagu Oma Irama mah ye naon bieu teh pode Isti Solehah lain lagu Ebit ya deh lagu Roma Irama bieu pode laguna teh Isti Solehah goblok kita Ebit Ade wae aing kahlieur alah dengekeun lagu Roma Irama teh kieu kelak mata dieu po deui jadi hoy ho tah oi si Solehah setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia hanya istri salehah istri yang salehah tuh pode aing jadi euy anggeus asa pode mah tong nyanyikeun lieur nya lamun lagu Bang Bungki deung mah ye geus cukup weh Bang Bungki deung lain Bang Bung Bodas ye Bang Bungki deung mah kieu laguna ye geus lieur aing geus tong nyanyi teh nyararambung deui na kieu dibejakeun Bang Bungki deung kalah keukeuh Bang Bung Tejo wah kacau mendingin daripada ngobrol jeung kieu mah pusing na ge beda lieur na ge beda aing kieu mah ye lak nya daripada ngobrol jeung kieu nyambung pusingkeun lieur kana jangar lieur kana sirah nya menit 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 7 keliling ngobrol jeung kieu mah mending kana nu kieu lak ada jelas tong sok nanyakeun dahare tukang tahu segala macam kapan didinya teh baru hayang sagu di belah ditu sagu nya lobana di ditu sagu jeung ganyong heug alaan ka ditu aing teh nanyakeun tukang tahu tukang sagu segala macam teu pusingkeun didinya teh aing teh tuan rek balik ngalewat ka dieu teh tambah lieur cobaan we atuh saguna ulah digoreng gitu mah da moalnya halus nama diseupan gitu mah hijikeun we jeung disajian kule sampeu naon dihijikeun aji teh ngurus we hakadeun di dinya teh jadi lieur geus dah cat upah aya jalma tah euy ka dieukeun woi aya jalma tuh ka dieukeun ieu lamun kiru hayang boga jejelean anu kade kudu loba dikumbah beungeut teh aji aya jalma ka dieu itu minggir sok pindah ka tukang ka dieu tah wangkalang di jalma dia omongan teh nya ngadon luangah ringeuh luak rieuk ngomong henteu nahan teu weh
pan aing teh ngomong pindah heula ka tukang itu aya jalma rek ka dieu kalewat bising hadangan jalan sok ka dieu ja ajik aya aing kucing aya sok dirinya ngalewat ka dieu tukang gerai dirinya diukeun di dieu aya jalma rek kalewat we pindah beulah aing ampun ceugeuh tambah lieur deui teh gaya nu kokorosakan angin aya jalma kadiekeun itu nejek kalakai goblok pindah ka tukang aya jalma kadeukeut urang mana itu matak didinya sok pindah heula ka tukang ka dieu urang hadangan jalan sok minggir heula ka dieu jalma omongan naon digana mah rek sarua rek papai cai biasana apa potongan lagi gitu mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembut teu karasa capena sabab aya udit teang hujan angin dordar gelap saya tempat kenyiukan sanajan awak lancut kepaduli ajeun teuing wah di tempat hade hujan ngiring ngalaku pada mapacai cum halodo ayeuna teh cai pada ngalaku we ngiring kadinya pun kagabu punten aing mapai cai ka mana aing mapai cai ka belah ditu nya rum halodo ayeuna teh si cai are geus rada bekah-bekah teh hindetan bila jadi ubaran atuh ku tutut nah itu ngomong weh aja ngobrol gitu kang masak musik kedai kita ada ngomong kedai nyambung ku dirinya mah juga nyambung jika suka je nyakarep sok dirinya pindah ke tukang baik maju karep kapan jempit sok dirinya heula ka tukang wah, aing ngerehat dilakahan tukang sok ngobrol jeung dieu. Sabab geus lieur. Ngobrol jeung dieu dek nyambung kita dia lah. Pusing, aing kaceking pusing dulu kieu daripada pusing jamai. Maju ka ditu. Wilujeng Tepang. Tepangkeun abdi Ona Sutra banyak Ona Sutra juga gitu Ona Sutra bekas juga gitu bewokan cuma beran Ona Sutra mantep bewokan kawas gitu kasep gagah jeung make kacamata deh weh saruanya iya je tadi sarua jeung didinya ieu rek ngeangan taleus ganyong terus teh sagu tah itu bejakeun kuring di belah ditu tah barang we ayeuna mah jeung didinya bisi ngerek sagu jeung naon teh taleus tah bareng tah jeung si ieu jeung si wa ieu bareng tah tuh aya batur tah ka ditu lain rek neangan tali lain rek neangan ganyong aja rek papai cai sama yuk alah kucing kejalan cai papai cai bro lain neangan tali lain neangan ganyong aduh kucing air kepalaku alah lihat dia cerita aku dirojoknya ku botol wae coba gitu lain rek dengan ieu dengan tales
dewek rek mapacai aditu kebenaran ayeuna teh alurna rada panjang jadi rada hese ai teh malah mah ayeuna teh cai teh nyedot na walungan sabagian mah paring pae geus teu kaburu kabuyur ku cai nya ayeuna mah aya beri 2 kotak mata rek dicaian syukur we atuh rek usaha nah gitu dimanfaatkeun segala macam pepelakan anu tidak produktif teh nya sok dikembangkeun deui nya mode kadalan sagu ganyong beh dituna sorangan rek rubuh anjing aing keur lieur badak ieu jauh balung da keur lieur aing rek rubuh keur lieur anjing sok diolah jadi kadaharan nu hade pokokna mah teh lamun geus diolah mah jadi duit teh itu malah mah nu kitu mah sok di naon nu ganyong nu taleus tah lamun misalkan taleus mah dibere yeuh naon ngaranna teh naon nu kalapa teh eta teh parut tah eta make eta parut kalapa lah pokona dikurulukeun na taleus abung jeung enak pokona malah tidak ada perbandingan jeung roti mah ngeunah kena kitu baeuna sok syukur arek usaha anu kare itu dewek merek papai cai moal yang anu kitu cai sawasing kasaatan cai lain rek kadaharan bae rek dulu kita mah kae na mah jarang cek kuring ge make kalapa parut kalapa lain make oli make parut kalapa bahaya make oli nya moal bisa karacunan kitu mah ulah make oli bahaya teh make ieu non parut kalapa erek ge can ngomong make oli jeung teh nyebut-nyebut dahareun dewek merek papacai ka ditu teh wah membingungkan orang dua ini saya jadi keder geus lah kumaha di dari nyawe nu penting ye pepeling ti kuring sok di dinya usaha sing hade naon wae sok kadaharan nu zaman baheula sok dikelola deui mode taleus atuh dibibitkeun deui sing loba ganyong sagu tah sagu geus hampir leungit sagu teh na teh tangkal sagu teh sok dipelihara di tangkal sagu teh sing loba nya da barudak ayeuna mah aralapaleun geus aing teh aing sakitu we da soalna da jeung di dinya mah geus nyala rambungnya di teh gitu di bejaan tuh di belah ditu kahading ge ngadon ngacapuk ka mana karep geus kitu we kuring rek pamit geus capek kabeneran dewek boga domba di ditu nya bising rame leang gandengan tangan batur rek diparab heula sok di dinya mah bising rek ngatalis jeung ganyong mah belah ditu geus sakitunya itu wah kemana ya jalan ampun teh nya geus kitu we nya urang mah eta ararane aing mah aya jalma rek papacai aduh ngobrol masalah taleus segala macam kurang denge ieu mah teh alieurkeun batur aya kitu teh wargi jeung wayah kiwari kasadayana jeung patepang deui nya sono ieu ka geus sababaraha poe teu naek-naek nya alhamdulillah ya tadi nu datang teh anyar nya anyar keur diajar lah masih kene kacau ya dina kata-kata mah
Ya ieu mah da lain lain ahli na lain tukang lain dalang dan ini da ieu mah ngasa ukur hiburan unggul lah hiburan konten nya udah kita capek lah keloyong kaditu kadieu nya sabisa we kikieuan gitu ngan aya mun lila-lila teh digoyang masuk lain digolang masuk poho nya das ieu ngomongna juga kumaha dewek ngomongnya juga kumaha jadi poho jadi kudu sering nya dibiasakeun lamun geus biasa mah beneran pasti apal gitu dah diajar we ieu malah mudah-mudahan atuh wargi-wargi sadaya sentiasa kahibur nya pura oge bising loba caritaan anu teu baraleg hade nya minta hampura we ieu mangasa ukur konten hiburan nya tambah teuing sare sore ubar tunduh we lah pokoknya mah mungkin di hampura nya bisa bari diajar mudah-mudahan be bisa teu bisa ge atuh urang teh itu ngamumule seni budaya Sunda nyaeta wayang golek nya beureuheun atuh urang teh jadi mamual kita tidak urang kita hiburan we yang ngamumule budaya Sunda ini Sunda wayang golek teh nya kitu wargi sakitu wargi ya ieu mah da hitung-hitung diajar we mudah-mudahan aditu nama meureun rada bisa lah gitu minimal lah nya teu ngararaco teh teu sak kainget teuing gitu ayo gesan heula nya wargi sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Terima kasih ya, mohon dukungannya untuk di subscribe dan komen biar saya terus semangat membuat konten-konten yang bisa menghibur tentunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.